Bapak Ibrahim mah orang Mesopotami, wilayah antawis walungan Tigris sareng walungan Efrat kalebet Babilonia. Waktu sarita aya kerajaan didinya kalebet kota Ur di Palih Lebak wilayah Mesopotami. Di waktu sarita numutkeun panulungtikan anu tiasa katimu ku para ahli penggalian parantos aya hukum-hukum kumaha kalebet majeng nyaeta hukum Hammurabi. Eta kawitna Bapak Ibrahim tidinya. Lajeng disaur ku Gusti, kapilih ku Gusti, kumargi terang yen anjeunna kagungan manah anu kersa persanten ka Gusti dibandingkeun sareng jalmi-jalmi sanes anu tos mengpar. Janten kapilih Bapak Ibrahim, anjeunna dipiwarangalih ngantunkeun kaayaan anu tos pangmajengna waktu sarita di kerajaan di wilayah Mesopotami piwarangalih ka Kanaan. Anjeunna ngabuktoskeun kaimananna ka Gusti sanaos cacan terang kumaha kaayaanana. Anjeunna kedah ngantunkeun sadaya baraya-barayana tapi kumargi iman ka Gusti anjeunna taat.